geus kitu teh aya botol katincak prek peupeus plecus aya hasil biji Ratu Jin aya Ratu Jin parandene kitu eta Ratu Jin teh langsung sembah ka eta Faisal. Aku sangat beruntung dia da urang Jakarta meureun Ratu Jin teh pan apa Faisal teh ada apa ini saya ini Ratu Jin. Jini. Terus kamu mau menggegel saya? Tidak. Apa itu menggegel? Itu menggegel melodok. Apalagi itu melodok? Ya itu menggayem. Kata jeung menggayem. Kata Ratu Jin teh saking kubungah meret pilu dek dikabulkeun naon kahayangna pasti dikabulkeun. Bunga tak deuleng apa saya balik ka si gelis kan yang Ida. Yayang. Apa? Eta surat hidang. Apa? Tapi teh keur ngahulang nincak botol baru kayak bijil cil. Terus kumaha? Terus eta teh rek mere permintaan. Heuh sok bener. Sok burukeun. Hiji beungeut kasepat. Kadua duit lobaan. Kade nu katilu eta gerean. Putri, ya kamu lihat ya permintaan. Silahkan. Permintaan apa? Apa Isal? Permintaan Abi teh hiji hayang leuwih kasep. Sim salabim. Abrakadabra. Yang jauh gerak cunduk, yang datang gerak anggang. Ngajadog ge atuh mawing. Jadi kasep jika kritik rosan. Nya irung mancung, godegan, jabatan. Ya Allah. Kasep bukan nama. Balik deh. Sekarang kamu apa lagi? Pingin loba duit? Langsung loba duit. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu pingin ini besar. Segede apa? Cek Ratu Jin teh. Kabeneran aya kuda liwat. Oh kuda ketuprak. Aijak apa Aisyah teh? Tuh cenah Ratu. Hayang sagede bobogaan liwat dieu. Eta kabaya. Tingali. Geus gitu UPD. Iya, saya kabulkan. Tapi ini terakhir ya. Kalau nanti terjadi apa-apa aku nggak bisa ngobatin. Geus gitu teh. Sim salabim abrakadabra. Jadi ngagegag apa Isa teh lumpang anjir. Udah tuh duit loba kasep nya eta badag lumpang ekot kieu tah. Anjir. Malah ke jualan belas eutik gituan. Diuk apa Isa teh. Gelis. Naon sok aya nama tuh tempo anggeus kasepnya. Entos aya nama. Loba duitnya, loba aya nama. Gedenya teuing. Nges dia karena tujit nges bebeja ieu atos tos sok buka we ku ajeun dieu ngadangka pe apa Isa teh kieu teh sok buka cenah da geus pede atuh singkapkeun berhenti handap teh bola launan oh gitu jahanap teh ada ayeuna mah kieu we ngadangka aduh cicing genyir. Pas begitu cunduk waktu ninggang mangsa eta yang Ida nempuk kegaduhan cian langsung anjeunna teu eling eta langsung ngajeng ka ngajogedan nang karak teu eling-eling ceuk salakina teh tuh bener kakarak nempuk geus teu eling. Oh geus kabayang berarti ada nya heuh kituna badan. Nah cenah lihat teh eling teh. Panasaran hayang nepun teh eling ditempo. Nah cenah sedek kumaha teh? Yo ai pas leung teh ditempo. Leung waduh. Manehna ge teu eling. Naon sabab nu tadi mah leutik-leutik ge aya sagede cengek. Ieu mah tinggal cupatna. Ternyata kuda nu lewatna teh bikangna euy. Hadirin rahimakumullah.